Ah, mana emang apa wae? Dua poe. Kurang sih ya, juragan. Bisa aja bos ya, nuhun ya bos. Anjing. Atuh sarojeng bohong atuh mah. Sia mah kemana? Oh, 700 baik dikeun ingin melaku obleng. Dia. Siap. Assalamualaikum. Sakadap antosan. Jir, suka nih kali 12 kali bayi gitu Tuh aing udang koyam no utang loba bayaran panumpuk pabalatak bayarin teh di warung di mana-mana babaturan aing ngelieur Sare deui aduh utang mah kebayar. Jabat boga duit yang rokok, yang jajan, yang motor, ngomean, yang bensin. Pinjam beli duit enak mah. Sadinya euy kelali. Misalnya. Oh. Tah. Sahudang. Banget lah nah. Kemarin monoge mantap. Glowing. Wajah obleng koma lemon glowing. Anjir, bayarin loba duit teu boga tuh. Lieur euy hirup. Kudunan injeun kieu carana mah tuh. Kebenaran ieu ya bos euy. Pinjem duit ieu mah euy. Bos, balik ka mana bos? Karena resan ieu mah eung. Kaleresan naon? Bos empan tos katelah di kampung ieu mah tukang nambutin hartos. Apa arti saha urang sok pinjemkeun duit? Kan warga seueur nu nyarios. Ah, mana emang apa wae? Rek pinjem duit sabaraha ka urang? Teu ageng bos, cuma 100 juta. Asia gampangkeun pinjem duit 100 juta jika nu pinjem anak mari wae. Gaduh sabaraha tuh bos gaduhna? 75.000 bae. Tapi jadi 100. Nya. Tuh bos, moal mah ka ditu ka dieu sakitu mah. Ah, sia mau pinjem duit jika minta duit ka kolotna wae. We dibere. Sabaraha nya? 200 bos, 200. Ya lah, tepuk heula nya. Ya. Aduh, nuhun bos. Nuhun pisan bos, aduh. Elah. Tuliskeun heula. Bos, nuhun pisan bos, aduh nuhun pisan. Wis atuh bos teu kudu dituliskeun. Tuliskeun atuh ngalah inget. Sangaran Dan Anggara Agus Rohimat Susi Anggraini. anjing ayo di dinya mengarang teh panjang-panjang teuing lieur aing nuliskeunna nu puguna saha ieu teh. Geus we entis atuh ame teu lieur masuk tulis entis we entis lah. Tah, ieu gampang entis. Urang tuliskeun ayeuna nya entis. Geus, urang kene tadi ka imahnya. Siap bos, nuhun bosnya. Siap. Sok bos, hati-hati bos. Joge anjing teangan ngaran entis da moal aya di kampung ieu mah. Dasar anjing bos doren daek di bawah dok wae. Dadan, dia obleng ka dobleng dadan. Udah nunggu di sini. Lu keluar mana teh ulah di jero wae, ulah di wae 18 please. Keluar.
Kenal mana Bleng? Nah dadan si tukang bijilan urang teh sugan teh aya maneh di imah urang perlu euy. Perlu naon di mana? Kieu dan urang teh nya aya ngaran jelema mah euy mun aya kabutuh pasti inget kan ngaranna babaturan. Lamun eueuh kabutuh mah urang jelas pang gimana nya. Tah urang teh banyak keperluan, perlu uang, pulus. Anggar mana mah Bleng? Sekarang duit we jeung duit. Jelema mah teu jauh jeung teu pasti anu dibutuhkeun teh duit, uang, pulus, pasti eta anu diperlukeun anak. Eta bisa membongkar semuanya. Permasalahan adalah uang. Nginjem duit. Coba Bleng, urang buka duit di mana? Hari mana eta? Urang karek nginjem bieu. Duit di saha eta maneh dadana? Eta Bleng di Bos Uki. Aing jeung Bos Uki mah hoream aing mah. Nginjem duit ke Bos Uki mah euy. Urang boga permasalahan jeung manehna baheula keleutik aing mah hoream. Geus eta nginjem deui ka Obleng. Eta Sia mah sarap. Buka ente nang nginjem berapa nginjem di kumane? geus eta maneh menang nginjemna sabaraha? 200.000 Bleng. 300 baik dikeun injem ku Obleng. Eta injem ku Obleng. Oke, Obleng mayar ka didinya 250.000 dadah. Sia mah lieur anjing anger sobleng mah aing. Aing teh butuh duit. Lieur si ompong mah anger kalakuan teh kitu. Kenal Jang? Biasa cari ke Lauki. Ya aku deketan dia Lauki nggak ngobrol enaknya. Naon Jang? Nya Auki ujang teh nu pararusing kieu hirup teh tuh jangan teuing ayam meureun di Auki 50.000. Jol itu jol ieu. Kenaon mah duit kan leutik keneh maneh mah. Duit kenaon? Auki itu mare mekeun bak leutik Auki. Nah, udah leutik oge nya butuh keperluan. Kan udah gede mah beas keperluan teh. Sehari-hari kanggo budakna udah leutik abis boga udah leutik juga butuh keperluan yang diutamakan. Duit teh keur kebutuhan naon Jang? Nya Auki sabunnya di mata beak, handbody beak, cuci duseu teu ngeunaheun. Sia mah kemana wae? Ngomong ke bos bila 50.000 bos gitu. Auki mah didakeun leutik ngan can pernah ngalaw cowok ya pernah kabeh so. Mana mi? Itu euy. Siapa itu? Duit semoga kudu meang deui pinjemin. Istirahat lah Cepet leumpang wae teh. Bos. Kumaha Bang Bos? Muadamang dirinya can mayar. Iya bos, ayah bos 10.000 puntennya alaminya. Dia pun dia bos. 10.000. Saya tuliskan lah. Tapi bos, dek pinjem deh bos, boga duit tuh. Pinjem deh tuh bos lah. Nginjem sabaraha deui? 100.000 bos, soalnya tadi 10.000 mah duit jeung di bawah nu kolot bos. Ya tuh. Nuhun pisan ya bos ya, nuhun ya bos ya. Tunung aing tuliskeun lah. Kela. Si Admi kumaha teh? Mayar 10.000, minjem deui 100.000 deui. Si anjing. Atuh sarojeng bohong atuh mah. 10.000 atuh nambahan lain mayar ieu mah nya. Udah clear tuh mah. Minjem duit. Duit. Uang udah ada, kita masih. Si Obleng. Bleng. Ya Auki untungnya tak apa lah ya Auki kesare kita minta apa lah ya Auki mereka kabur nanti. Mana setoran, Beng? Enak maneh can mayar yang 2 kali can mayar. Auki lain bung mayar Obleng masih amun ieu mah cuma cenah teh Obleng teh keloba musibah Auki dulu celaka Auki terus eta wargi mau Auki aing mah adi teh dek ngawinkeun perlu dana loba sedengkeun Obleng pagawean sare jeung sare udang sare wae 12 aduh aing dek gawe teh bolos deui Auki aing nginjem deui duit Auki
Ah sia mal balasan sandiwara moal targi utang kieu jeung kieu we hayo. Atuh huruf please atuh injem we eta atuh 10 juta deui atuh duit minjem duit. Terus 2 kali nagih urang maneh alasan we jeung alasan wae. Urang apal dirinya gede waduh. Ieu mah 2 poe dibayar deui 2 poe moal lah. Ah 2 poe aing mah apal ka maneh kumaha. Nginjem teh lain ka urang hungkul. Kau ngajelema nginjem oge aing mah apal. Dah kumaha atuh euy obleng mah demi nyanu unya minjem teh unya kanyuk teh demen obleng mah suka. Komo boga duit nganyuk sare teh tibra isi kopi rokok dan pis 12 teh. Bobo lagi nyo HP lagi main FF mantap bro injem duit tadi njem duit. Atuh kek urang ditransfer tapi omat. 2 poe kudu dibayar titik. Awas lamun teu dibayar. Siap pasti dibayar tepat. Terima kasih ya juragan gue ya si ganteng kalau si brewok mah sekarang obleng mah tidur lagi punya uang dikasih tinggal nungguan ini ieu didukkeun digesek krrrr. Wah rajin ieu euy. Nah wae bos. Aya we ngoin saya Can. Acan bos euy. Kumaha nya? Acan jeung acan we tinggal itik suakuna mes 2 kali ke orang teu mayar wae. Kirahanya bos euy. Ya bayi teh ditarikan ku calon mitoha sina kawin. Ditarikan tinggal diuluran terus sia teh tinggal kawin. Naon nu digeurkeun? Gitu atuh bos lah. Lagi teh gaduh acis 1000 acan ieu bingung ditarikan. Geus mending kieu aya mah karenya ditarikan teh kawin heuh. Boga duit. Mending kieu lah. Awena dikawin ku urang. Utang mah jadi lunas. Moal kitu. Heeh bae lah daripada loba hutang mending ngajomblo. Ieu. Deal. Di gue ari daikeun mah. Daikeun paling daikeun ka tol. Moal daikeun. Cicing di iman ini mah loba ngomong gandeng lieur. Ini tah lieur ka iman. Coba aing ka dieu teh ngisyakin euy. Eta euy si kitu ngisyakin euy suki aing minta eta bayar hutang 2 poe eta teh geus tempo. Kudu balik ka imah urang pasti main lagina ka dieu. Otak sudah sip. Nah. Yakin, Uki mah moal lagi ka dieu. Ieu mah geus aman. Anjing hese we. Jauh teuing anjing teh aduh. Assalamualaikum. Bleng. Assalamualaikum. Saya tahu. Alah. Assalamualaikum. Bleng. Assalamualaikum. Ieu mah kudu nyamar euy. Kudu jadi awewe. Ganti baju. Apa lagi mah? Sekadap antosan. Bleng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kalebet? Obleng na aya. Oh, nuju angkat ke luar negeri. Iya, cari lagi ngobrol aja ibu tuh ke dia kalebet. Oi, kalebet cari. Punten. Oh, aduh. Iya juragan, aduh. Kumaha damang juragan? Alhamdulillah saya oblengna ka mana? Nuju ke luar negeri, aya priogi, aya bisnis ageng, cenah bade nyairkeun dana acis 82 juta. Oh, alhamdulillah atuh Bu Hajinya. Ai nuju pencairan mah tuh kalaresan itu abi teh nuju bade ka Obleng. Obleng teh gaduh samatan ka abi. Nya bade meureunnan pelunasannya Bu Haji.
Oh iya pasti tentu itu mah dibayar sama emasnya. Kalau ntar anak ibunya udah pulang ya, soalnya ke ibu juga anak saya teh punya utang, pasti dibayar itu mah pasti. Anak saya mah bertanggung jawab, ramah lingkungan. Nah, Ibu Haji ramah lingkungan, ciga motor wae ramah lingkungan. Kumaha Ibu Haji teh? Lepat Bu Haji teh Cecep punten, maafnya. Iya Bu Haji teh nya tos limperan, tos sepuh, tos gitulah. Engke kalau udah ada anak saya dibayarin kepada Cecep ya Cecep ya. Aduh, Cecep punten teh anu naon di bumi Bu Haji mah nya. Engke Bu Haji nyana ke laut nya kedak. Nuhun, Bu Haji. Piraku anjing Bu Haji sukuna badag gitu jebrag. Iya masih opreng anjing nyamar. Api-api tak apalah. Duh Cecep, kita cai herang mah hungkul Cecep aduh. Da kumaha deui ya Cecep teh aya naon Cecep aduh punten Cecepnya aduh. Bu Haji, caina ditampi Bu Hajinya. Mangga Cecep, mangga. Lain apa? Saya lain Ibu Haji. Piraku Bu Haji suku badag kieu jebrag. Buka setium. Obleng. Saya bayar hutang. Naon kikituan. Jadi apa jadi Bu Haji? Cair. Eta ieu lain ieu ke dibayar utang mangke. Aing. Bayar hutang dek kemana deui? 2 kali tagih teh. Ya modal lah, modal.